Ngaman wa qad kana nyata kabuktosan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah puji eta kagungan Allah. Musta'ifin. Wiya anu eta musta'ifin anu pada sieun eta Nabi kawan dari agama. Hoy zarun di tanah hoy zarun wa fi Islam kana pirang-pirang dina narika dina waktu Islamna umat wa fi saati Islam umat dina waktu masuk Islamna sahabat umat orang lalu itu umat Nabi SAW. Ya Rasulullah la ya'bud bi ahkamihi ulah nyembah kana pirang-pirang hukum layak buaduk rayu badu disembah saunggu ba'da yaum dina sabada poe ieu sirron bagi rahasia uhruj keluar anjeun dina sata abi ila Quraisy sondongan kana hopu muasieun kaula wa maduhu muji ka abisadaya eta agbauna jumlah 40 sahan ngaunana rajulan lakina Faharaju mangka keluar subhanahu eta suci Allah alama kana perkara ashab sofaini alima anu uni dua baris waskuruhu jeung nganuhunkeun kaula ka Allah yuqaddimu ngangkat pimpinan Nabi alama ka atas ngangkat pimpinan Nabi ahadu makana salah sayjina sofain umaro nikmat Allah Sayyidina Umar wal Ahmad an ama antas masyani jeung ka anu sajen Hamzah ka Sayyid Hamzah wa sadu jeung Rasulullah tegasna mama kana sanyating ajeun kalakuan eta la ilaha illa di pangeran sa bakana kabuktosan sa Hamzah Sayyid Hamzah eta pada samanya ta masuk Islam pemgau sameme Sayyidina Umar wa sadu ayam kalawan beda nati udin semua badaum deui sabadana eta abduhu hambana semua badaum deui sabadana mabusu anu diutus Muhammad rahmatan bagi jadi sabadana eta ahlu kasih sayang darul alamin kasaron alqail anu ngucap summa badaum deui eta sabadana ahlu darul haizan ahlu gojawati batin mancing saja anu ngamaksad ali penduduk perang Badar bahwa itu Badrin eta makan hiji tempat baina Makkah antara kota Mekah wa Madinah jeung kota Madinah wa hum itu mahamkeun ahlu gojawati batin eta salah satu mi'at eta salah satu mi'atin 200 wa salah satu asar jeung 13 naonana ada ashab wa ala ada ashabi Taud tegasna hitungan sahabat Taud kalawan rahmat gozau anu perang ieu salasa miati wa salasa ta'asar ma'alfin narima jembat sarta 1000 min kufar Quraisy naon kufar Quraisy wa mata muat min sahabati di kalangan sahabat sa'arba'atu ashawan sa'arba'ata asyara 14 naunana rajulan lakin sitatun lainu genap sahabat eta min muhajirin di kalangan muhajirin wa samaniyatun biha ay anu dalapan eta min ansar di sahabat ansar pirang-pirang tutup summa badaun berusaha badana eta ahlu gojwati batin Allah tasbih padilati dina keutamaanana ahlu gojwati Uhud madamat salah pengikut perang Uhud bahwa itu Uhud eta ismu qaribin eta ismu qaribin deket min Madinah di kota Madinah wa itu ahlu gojwati Uhud eta sab'ami'atin 700 gozawa anu bada merangan itu sab'ami'atin salah satu alafin sarta ngalawan 300.000
Satangawan tu rebu pasukan minal kufari Makkah. ampunan dosa-dosa wa Wa mata wafat minas sahabat sabuna 70 sahabat summa ba'dahu. Muhammadu Eta sabadana eta ahlu gajwati Uhud fi fadilah dina keutamaan ahlu Hulaibah. tegasna Ari pengikutna perang Hulaibah. Hudaibiyah wa iya itu Hudaibiyah eta bi'run. atanari Hiji sungai naunana bikurbi Makkah deketin kota Mekah ala toriki Jeddah. Al-Asy'ari Nu aya di jalan Jeddah menuju Jeddah. Wahum mari itu al Hudaibiyah ta'ala dina jama-jama baya'u anu bai'at anu pada bai'at ila dina hukum sallallahu bai'at ridwan kawan bai'at ridwan. Wahum mari itu al Hudaibiyah Hadari al-hadithi dini pun penjelasan wa arba mi'atin ejin 400 bimuhimmatid din wa haraja kawan Nabi sallallahu bisa kana Madinah de kota Madinah sitati dina tahun genap mina hijrati dina hijrah Ijarati baiti haram kanggo jarah ka baitul haram wa itimam ujung gawe umroh walam yakun jeung dekabuk dia eta maun sakana eta Hudaibiyah naon silahun senjata ila suyub kecari pirang-pirang pedang pana jago pada rumsur itu Hudaibiyah bi aqsa Hudaibiyah dina tempat leuwih jauhna Hudaibiyah pasaddahu mangka nyegah ka eta Hudaibiyah sa musyrikun anu Makkah tina asup ka kota Mekah wada'a mangka ngajak Nabi sallallahu alaihi wasallam annasa kamunsa inda sajarati di caketan pangkal bai'ati pikeun diambil janji sama tabat ambil janji ala mauti kana pae kana maut oh ala ya firu supaya teu ada kabur itu enas bayas biru baik tak pada sabar itu enas al harabi kana perang wayu bayi mangka ngambil baiat itu enas ka Kangjeng Nabi ala zalika kana eta maut amasat lempang Sa'al wasa itu kemungkinan tali kami mimma tina perkara sutiro anu ditulis Sa'al wasa itu sutiro anu ditulis ma fi hada kitab dina ieu kitab naon sayun sesuatu bal jami'u tetapi ari sakabehna mamasat mangkalempang sa'al wasa itu anu gawe nengah ibaratil mu'allif jalma anu gawe nengah bisulhi dina perdamaian Tandihun penyusun kitab yang dari juga asupi isbati risalah dina netepkeun karosalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon mabahisun mabahisu ilmi fikih ngabahas ilmu fikih wahya itu mabahisu eta akamu perang hukum as-syariat tentang syariat wa mabahisu ilmu tauhid jeung ngabahas tentang ilmu tauhid wahya itu mabahis ilmu tauhid ada salah satu ayatil ilahiyatun hiji akidah ilahiyat nubuwiyatul kadua akidah nubuwiyat wasamiyatu katu akidah samiyat ilahiyat ini disebut akidah ilahiyat eta iya adapun ilahiyat eta eumah sayeupeun perang masalah itu anu dibahas biha dina eta masail naon amma perkara wajib anu wajib akli ma lillahi ta'ala wa ma jeung sifat-sifat yastahil anu mustahil akli ma ka Allah wa ma jeung sifat ya juju anu jaiz akli ma fi haqi di haqi Allah wa nubuwiyat iya anu nubuwiyat eta eumah tentang masalah eumah busun dibahas biha dina eta masail naon amma sifat-sifat yajibun wajib akli ma rusul ka perang utusan wa ma jeung sifat-sifat ya sayun mustahil akli ma alika ka Allah alaihi fa itu rusul wa ma jeung sifat-sifat yajibun zaid akli ma fi hakim hakna itu rusul samiyat iya itu samiyat eta emas masalah alati anu la tatarakko ante di kedua imam dipanggihan ieu masa ieu an sa'i kecuali ku pangdenge
Alam tu alam jeung moal dikahanyakeun pemasail ila minal wahyi kecuali melalui wahyu. Wa zalika ari itu masail eta kasual mungkar. Seperti pertanyaan malaikat mungkar wa nakir karena orang sadayana fil qabri di jero kuburan. Wa adabil qabri jeung siksaan kuburan wa naimi jeung nikmat qabri. Wa ba'si jeung dibangkitkeun di alam barzah. Hasil pikeun dikumpulkeun di alam mahsyar. Wa syafaati jeung syafaat. Wa kutubil a'mal jeung kitab-kitab amal perbuatan. Wa hisabi wal mizani mizan wasirati wa jannati surga wan nar. Wa isra'i wal mi'raj isra wal mi'raj.